Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rerencangan kelas genep kumaha kaayana sehat sadayana, amin. Moga-moga urang sadayana salarehat tur aya dina lindungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih semangatnya diajar bahasa Sunda dinten ayeuna. Dinten ayeuna orang bakal diajar istilah pancakaki. Bahan ajar bahasa Sunda ayeuna nyaeta perkawis istilah pancakaki. Tah samemeh ti ngajelaskeun, perhatikeun heula kalimat anu dihandap ieu. Kalimatna Habibi ngagaduhan dua putra nyaeta Ilham Akbar sarta Tarik Kemal. Dina kalimat di luhur aya kecap putra. Ilham Akbar sareng Tarik Kemal teh putra Bapak Habibi. Kalimah eta sarua artina jeung Habibi ramana Ilham Akbar jeung Tarik Kemal. Tah kecap putra anu artina anak jeung kecap rama anu artina bapa, dua kecap eta nuduhkeun hubungan pancakaki. Dina bahasa Indonesia istilahna nyaeta kekerabatan. Masih ingat kekerabatan dina bahasa Sunda atau teacher pasihan di kelas 4? Ayeuna hideuk ngaulang tapi lebih lengkap deui nya. Tah hayu. Dina istilah pancakaki bahasa Sunda aya anu disebut karuhun jeung rundayan. Urang diajar istilah pancakaki nu kahiji ti kuring kaluhur atau istilahna karuhun. Dari kita ke atas, berarti dari kalian ke nenek moyang kalian. Siapnya nu kahiji kuring artinya saya, hidupnya kalian. Di luhureun kuring aya nu namina indung jeung bapa urang, ibu sama bapak kalian. Di atas indung atau bapak aya aki jeung nini, artina indung atau bapak ti indung jeung bapak urang. Di luhureun aki nini aya anu disebut buyut. Buyut nyaeta indung bapa ti aki jeung nini urang. Di luhureun buyut aya nu disebut bao. Bao nyaeta indung bapa ti buyut urang. Di luhureun bao aya jangga wareng. Jangga wareng artina indung bapa ti bao urang. Di luhureun jangga wareng aya udeg-udeg. Udeg-udeg teh artina nyaeta indung bapa ti jangga wareng urang. Di luhur udeg-udeg aya kait siwur. Tah, di luhur kait siwur aya anu disebut karuhun. Biasana hidep ngan kenal nepikeun ka buyut hungkul. Biasana hidep tara kenal atau tara ngertos nepikeun ka karuhun hidep. Soalna beda ini ya, beda masa hidupnya. Biasana mah bau kaluhur teh tos ngantunkeun ti payun atau sudah mendahului kita. Nah, ieu istilah pancakaki karuhun. Nu kadua aya anu disebut rundayan, nyaeta istilah pancakaki ti kuring kahandap. Perhatikeun. Ti kuring kahandap. Kuring saya, hidupnya. Kuring boga anak. Tah
kuring boga incu. Berarti incu artina anak ti anak urang. Di handapan incu aya nu disebut buyut. Buyut nyaeta anak ti incu urang. Di handapan buyut aya bao. Bao artina anak ti buyut urang. Di handapan bao aya jangga wareng, aya udek-udek, kait siwur, jeung katuncar maur. Sami biasana hideep ngan kenal nepikeun ka buyut hideep eta ge teu seueur. Kusabab beda waktu hidupna nya. Biasana mah kita yang mendahului mereka ya. Tah, ayeuna perhatikeun. Di luhureun kuring aya nu disebut indung jeung bapa urang. Ibu sama bapak kita. Nah, indung jeung bapa urang boga dulur, boga adi jeung boga lanceuk. Lamun lanceuk ti indung jeung bapa urang disebutna uwa istri jeung uwa pameuget. Nya. Tah, uwa istri jeung uwa pameuget urang boga anak, artina anak uwa. Tah, istilah pancakaki ti kuring ka anak uwa nyaeta kapi lanceuk. Nya, istilah pancakaki ti urang ka anak uwa urang nyaeta kapi lanceuk. Beda deui lamun ti kuring ka bibi jeung emang. Tah, lamun indung jeung bapa urang boga adi disebutna bibi jeung emang urang. Lamun bibi jeung emang urang boga anak disebutna anak bibi atau anak emak. Istilah pancakaki ti kuring ka anak bibi atau anak emang disebutna kapi adi. Lamun ka anak uwa kapi lanceuk, lamun ka anak bibi kapi adi. Jelasnya? Tah, teacher aya tugas sakedik ngan 5 nomor. Sok ku hideep di titenannya istilah pancakaki naon anu leres anu ku teacher terangkeun tadi. Dewi putrana Bu Nani. Tah, Bu Nani kagungan ibu namina Bu Mimin. Ramana namina Pak Ahmad. Tah, hubungan pancakaki Dewi ka Mimin disebutna naon? Supados gampang hideep ngerjakeunna nganggo tabelnya. Siga tadi teacher kenging ku gambar, kenging ku sesebutan hungkul. Mangga terserah hideep. Nu penting aya bukti fisikna. Upami artos engke dikempelkeun bareng sareng tugas anu lainna. Engke ku teacher diinfokeun iraha dikumpulkeunana. Cekap sakitu materi ti teacher dinten ayeuna. Hatur nuhun, moga-moga seueur manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.